Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu palawargi sadayana wilujeng tepang deui di Padaringan Channel simkuring Abah Wowo di sarengan ku Kang Uden. Abang Mang Uden. Saya. Mal ditambihan ya. Ente iya na teh ninggal jaketna itu bade ka mana gitu. Biasa we pada ngaronda gitu. Oh, ngarana. Tapi tadi teh orang bikin konten heula we lah gitu. Oh, gitu. Supados da ngaronda Mang teh meureun jam 12-an nya. Jam 12 mah sas ngarona atuh eta mah. Noong. Atau bagi-bagi tugas kan orang konten di dia nu bangsat ngabangsat heula gitu. Bagi-bagi tuh kamu orang ngaronda gitu nu ngabangsat kumaha. Eta mah cek carita Kang Ibing jeung si Cepot. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas ngarona anu ngabangsat kebangsatnya pantesan atuh. Ngarona sampu beak. Ngarona imah bobol. Sing goreng sampul teh di belum kudu ngarona. Eta anu ngamankeun kudu diamankeun teh eta nu kitu teh. Seu kumaha teh eta bade ngabasnan boleh ngarona ieu. Oh gitu. Ya, sakrap heula ya pamirsa wilujeng tepang ya deui di channel anu tos maneh nya. Ya. Padaringan Channel. Dina danget ieu urang nuringan walah. nuringan. Oh, anu ringan mah naon ngebahas kerupuk. Ngebahas ieu lah anu tos langki dianggo dina etangan orang Sunda gitu. Etangan orang Sunda istilah dina etangan orang Sunda. Da dina orang Sunda oge aya istilah-istilah anu nyebabkeun jumlah naon we, jumlah tanah atanapi jumlah duit, atanapi jumlah barang. Eta teh aya istilah-istilahna. Seueur lumayan gitu tah. Tapi tos rada jarang langki pisan dianggo. Dianggo gitu. Padahal eta teh gitu. Padahal eta teh raoseun pisan upami urang dianggo keneh gitu. Sok sanaos memang kedah ngobrol deui sareng anu terang deui da misalkan kurang ngeluarkeun istilah kanu teu terang mah siga ucing ngobrol jeung toge gitu tah. Kaditu kadieu. Tah kitu. Soang ngobrol jeung meri kan. Beda. Tah kitu pamirsa sadayana ayeuna dina ieu urang ngabahas perkawis etangan nu aya dina istilah-istilah etangan anu aya dina bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Nah, aya naon wae cenah nu kahiji aya. Kahiji misalkan aya istilah salosin. Salosin apa nya? Salosin bisa 30. Nah, salosin teh 12 siki biasana mah dilarapkeun nu paling sering mah ku ibu-ibu kana gelas. Oh nya gelas. Kana piring, pisin. Ya langki lah misalkan ka bojo ngawas. Nya aya bojo salosin setting. Benar. Tak kitu eta salosin teh 12 cing teu ngiridit pisin lah 2 losin mah. Ngiridit garpu 10 losin mah rek hajat ya. Hajatnya bade hajat nganyuk heula gitu. Di garas. Eta salosin eta teh etangan anu salosin masih kana seueur nganggo kitu nya. Di urang Sunda utamina margi upami salosin mah caket sareng dina bahasa Kamalayon oge selusin. Oh. Selusin sami 12. Ieu nama. Mung dina bahasa Sunda mah salosin. Sabaraha losin eta teh 2 losin. Berarti 2 kali 12 sabaraha? 20 deui wae. 24. Aya deui istilah anu sanes misalkan sakodi. Nah, sakodi mah masih tah biasanya tina baju tah. Sak bade baju seragam misalkan dia dimurahkeun lah. Sok pesan sabaraha kodi. Nah, gitu biasanya mah
Pami di anggona teh kanggo meser anu seueur. Nya. Eta sakodi teh 20. 20. Jadi mun sakodi 20 berarti lamun misalkan 2 kodi 40. Upami 3 kodi tos lain 3 kodi deui. Disebatna Benten deui 60 mah sawidak. Eta geuningan pamirsa. Sawidak teh Sawidak teh 60. tapi sawidak carita pondok 60 carita pondok. Tapi sawidak teu masih kene maksudnya ente aya kekhususan jang naon gitu. Ente aya. Seueur oge dina ieu. Nya sapotos tadi ku abdi disanggemkeun aya buku kantos ngaos buku sawidak carita pondok eta teh 60 carita. Eta teh berarti 3 kodi nya henteu disebut 3 kodi. Dina sakodi 2 kodi kadituna sawidak. Nah gitu. Aya deui salikur. Nah, salikur mah Upami biasanya seorang masih kena sering dianggo teh upami bulan puasa tah. Nya eta 2 hiji nya. 2 hiji. Salikur. Upami dalam musim goreng masuk hamin teh. Oh, hamin. Hamin syukuran gitu. Biasanya numpeng suka teh hamin sabaraha gitu. Hamin. Kan sok ngadoa sok dihaminan, hamin. Di lembur sim goreng mah sebenarnya teh hamin. Syukuran teh hamin. Mohon ta eta. Salikur 2 hiji, upami 22 likur. 2 likur, 3 likur, 2 opat, 4 likur. Nah, benten kana 25. 25 mah salawe 25 hayang sare teu ditarima. Gitu. Salawe mah 25. Oh, emang abi sim kuring kalaman kan ya pemirsa. Kangtos pamulangan atau napi jajan teh salawe. Salawe ngun abdi ge kantos. Berarti urang suruh kolot mah. Henteu abi sim kuring mah 25 teh pas keur teu payu. Oh, jadi tos teu nampi gitu. Oh, abdi mah masih. Jadi akhir masih kene. Nya kan sepuhan bapak. Leres tah aing mah karaos teh sepuhan teh. 50 lah abi tos teh ieu teh tos teh abdi mah salawe masih 50 teh batas akhir. Oh tos teu nampi 50 mah cenah gitu. Salawe teh masih kene tiasa meser kerupuk dibanjur ku saos teh. Kerupuk nanti segitiga nu damprak. Oh nu jiga ieu nya jiga nu awi teh non? Siga salumpit ya. Salumpit. Apa musim kuring mah kerupuk eta teh jeung cilok, Pak. Oh, mohon raos upami gaduh artosna langkung ti salawe. Eta na salawean gitu. Upami gaduh salawe nya sakitu-kitu we kerupukna hungkul di saosan. Salawe 25. Tapi sanes kanggo artos unggul teh. Oh, henteu oge. Pokona anu 25 biasa dilarapkeun ku salawe. Salajengna saraju mah sabaraha coba 40 karena naon tah eta biasana sok dilarapkeun karena bilangan lauk. Oh, bilangan lauk nah kan maksud pang saraju mah kan berarti khusus kanggo lauk kan. Biasana gitu kan saraju 40 teh kanggo lauk. Meser sabaraha raju lauk teh emang teu seueur mung ukur 3 raju berarti 3 kali 40 170 120 sarajuna 40 raju dengan ngeka saraju teh sagros. Nah sagros mah biasana dina timbangan namanya timbangan atau napi aksesoris sok nganggo sagros misalkan meser panitih sabaraha gros gitu. lain aksesoris nah gros teh. Eta mah bros. Oh, bros beda. Bentar. Bros atuh benten deui. Ieu mah sagros biasa we meser bros sagros. Oh, biasanya. Biasa. Jadi meser bros gros sagros teh 140 siki. 140. Oh, 140 punjul opat. 140 opat. Namun kagoknya 140 gitu. Henteu da eta duka kumaha eta nganana daraoseun atuh. Sagros teh berarti 144 mah 12 losin ya. Donya nya kadinya kalau si 12 losin ya pami lepat lereskeun pamirsa. Aya deui salaksa mah 10.000. Lain tukangeun. Laksa ketik kabingahan. Oh.
kadongkapan salira teh kanggo pribados mah laksa ketika bingahan gitu. 10.000 kabingahan sakitu seueurna gitu saking kubingah nu datangna saurang nini. Jadi gitu. Menggambarkan ku saking seueurna gitu. Salaksa. Tapi eta tiasa oge kanu bahasa sanes teh. Biasa dianggo misalkan salaksa misalkan naon lah gitu. Cing misar bubur salaksa teh tiasa mereka. Oh, itu lah kitu teuing mah tuh. Eta mah 10.000 na 10.000 artosnya. Nya. Salaksa. Zaman harita terus aya gitu basar bubur salaksa. Aya eta bagi kunaon teh dianggo teh. Da pomitos aya mah sigana dianggo. Sigana mah gitu nya. Gitu. Saketi mah 100.000. Oh, langkung ieu. Laksa keti tina 100.000 naik kana tina 10.000 naik kana 100.000 keti. Berarti saking seueurna gitu aja. Biasana kan nyada kanggo nyebatkeun hal-hal anu kabungaheun laksa ketika bingahan gini supaya tegas bahwa urang teh ngarasa bungahna teh beribu-ribu mangrebu-rebu gitu. Kanggo nunjukeun hal anu seueur mah nya kitu pamurang kali geuning hoyong gaduh atos 1.000 juta jadi jadi tos 1.000 teh seueur gitu nya eta ge laksa keti laksa teh 1.000 tadi tambahan saketi teh 100.000 lebih deui langkung deui. Anu terakhir dina ieuna dina peristilahan etangan dina istilah orang Sunda aya nu disebutna sayuta upami bahasa Indonesia nama sejuta hiji titik nolna genep sayuta tapi ieu nama pakai y sayuta bahasa Sundana sayuta tah gitu. Berarti mun 2 juta. Aya robi deui teu? Oh, henteu. Biasana 5 juta jadi naon gitu. Henteu ieu kalsan di imah henteu. Malihan abdi teh acan mendak anu samiliar bahasa Sundana naon tah eta teh acan manawi pamirsa diuihkeun di ka pamirsa. Pami aya istilah kanggo orang Sunda istilah etangan samiliar tah naon gitu. Pami aya mangga komen di dieu. Mohon gitu. Oh, masyaallah-nya beungar pisan si kuring ge nembe terus si istilah nate kadang sok cat gitu. Tadi salikur, 2 likur, 3 likur, 4 likur. Salawe. Nah, gitu kan. Tapi tadi aya oge anu ieu ge hiji deui nya sawindu. Sawindu mah etangan tahun namanya. Etangan tahun. Saabad. Sawindu teh 7. 8 tahun sawindu. 17 meureun. 8. Balikin ke pemirsa ya, 8. Oh, abi sim goreng kapupur ke SD meureunna. Ke SD mah. Kade tong nyebat tos Robi kan teu 8. Nah, tapi sawindu mah khusus kanggo etangan tahun. Atanapi saabad 100 tahun tah sekitu. Eta mah bener sanes kanggo Sunda hunggul beureuna. Oh, eta mah teu. Indonesia ge Kamalayuan ge no? Kamalayon ge sami. Tuh geuningan pemirsa, beungar pisan gitu nya. Tadi tina etangan aya istilahna kang urang Sunda mah. Seueur deui kan. Teras anu jadi undingna nya eta. Kadang mahiwal gitu. Terus 4 likur salawe gitu nya. Tapi eta nu jantan tos 3 kodi. 3 kodi teh sabaraha? 4 kodi. Sanes. Atas 2 kodi kan 3 kodi. Nah, 3 kodi itu kan 3 kodi deui kan seperti tadi. Naon tadi teh? Sawidak tuh 60. Masyaallah gitu. Tuh kan yakin tidak mencintai bahasa Sunda itu nya reueus pisan gitu. Reueus pisan. Urang pikanya aku sararea gitu bahasa Sunda teh. Itu geuningan tadi ngabas perkawis etangan-etangan dina bahasa Sunda. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna nya pokoknya. Amin mohon mudah-mudahan oge henteu mengukur ditonton ieu teh dianggo oge kabayang eta pamirsa budak cik lah meuli kaleci sakodi aduh sakodi kaluarkeun 10.000-an misalkan
Eta kan ku budak urang di Anggo. Aduh sakodi ai budak anu diajak ngobrolna teu ngarti. Sarua we jeung bohong. Dan sadayana kedah nyambung gitu. Jadi kan kedah komunikatif lah istilahna bahasa teh gitu. Leres gitu model. Alhamdulillah itu pemirsa dina bahasan ayeuna perkawis etangan-etangan dina basa Sunda. Wilujeng tepang deui di konten anu kapayuna insyaallah ngebahas anu sanesna. Mugi aya manfaatna, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.